أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wazkur jeung kudu ingat anjeun Muhammad izyaram fa'utan kala ngangkatkeun sa Ibrahim Nabi Ibrahim au qa'idan kana pirang-pirang pondasi al-usus tegasna pirang-pirang pondasi awil junura atawa pirang-pirang tembok minal baiti tina baitullah yabni ngadekeun ieu Nabi Ibrahim kana baitullah muta'allaqun eta nu cuman teu biarfa'u kana lafad yarfa'u wa Ismail jeung Nabi Ismail atfun eta atof kana lafad Ibrahim atafun eta atof ala Ibrahim kana lafad Ibrahim yaqulani bari ngucap dua nana Rabbana hei pangeran abdi sadaya taqabbal mugi Gusti nampi minnati abdi sadaya bina ana kana adegan abdi sadaya innaka sanyana Gusti anta ari Gusti asamiu eta dat anu ngupingli kauli kana ucapan al alimu anu uninga bil fi'li kana padamelan Rabbana nun Gusti pangeran abdi sadaya waj'alna jeung mugi Gusti ngadamel abdi sadaya muslimaina kana pirang-pirang anu muslim kabeh mungkodaini anu pasrah kabeh laka ka Gusti waj'al sareng mugi Gusti ngajantenkeun min duriyatina tina katurunan abdi sadaya auladina fala putra putri abdi sadaya ummatan kana golongan hamaatan tegasna golongan muslimatan anu pasrah sumrah laka ka Gusti wa min jeung ari lapad min litab'idi eta nutuduh kana saware wa utia jeung didatangkeun bi kalawan min litaqaddumi qauli karna tiheulana dawan Allah lahu kana bi Ibrahim la yanalu adi zalimin lafad la yanalu adi zalimin la yanalu mu'alkena naun adi janji kaula al-zalimina ka jalma-jalma al-zalim wa arina sareng mugi ningalikeun Gusti ka abdi sadaya alimna tegasna maparin aku ninga Gusti ka abdi sadaya manasikana pertingkahna haji abdi sadaya sara'i'a ibadatina kana pirang-pirang syariat ibadah abdi sadaya au hajana atawa munggah haji abdi sadaya watu jeung mugi Gusti nampi watu jeung mugi Gusti nampi alaina ka abdi sadaya tub sareng mugi nampi taubat Gusti alaina ka abdi sadaya innaka sanyana Gusti anta ari Gusti at-tawwabu eta dat anu seueur narima tobat ar-rahimu tur anu welas asih salamu nyuhunkeun ieu Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail atau bata kana taubat ma ismatihima bari karaksa ieu duanana tawadu'an karena tawadu wa ta'liman jeung mamatahan li zurriyatihima pikeun katurunan ieu duaan Rabbana nun Gusti pangeran
salihan abdi sadaya wab'asa jeung mugi Gusti ngutus pihim di katurunan ai alil baiti tegasna katurunan rasulan kana utusan minhum ti sawarehna duriyat rasulan kana utusan minhum ti sawarehna zuriyat min angpusim tina pirang-pirang awakna zuriyat wakon ajaba jeung teman-teman nyata nyubadanan sa Allahu Allah du'aahu kana du'ana Nabi Ibrahim bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan mutus kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaslu anu macakeun ieu rasul alaihim ka zurriyat ayatika kana pirang-pirang ayat Gusti Al-Qur'an nyaeta Al-Qur'an wa yu'allimuhum jeung mapatahkeun ieu rasul ka zurriyat Alkitab kana kitab Al-Qur'an tegasna Al-Qur'an wal hikmata jeung kana hikmah aima tegasna perkara pihi anu aya dina kitab minal ahkami tina pirang-pirang hukum wa yuzakihim jeung anu ngabersihkeun ieu rasul ka ahlil bait yutahirum ngabersihkeun ieu rasul ka ahlil bait minasyirki tina musyrik innaka sanyana Gusti anta ari Gusti al-azizu eta dat anu gagah al-ghalibu anu ngalindi al-hakimu anu bijaksana pisunaihi dina dadamelanana Allah wa manjang sing sabae jalmana aila tegasna henteu yarong gobunge wa amilati Ibrahim kana agamana Ibrahim payasrukuha terus ninggalkeun man kana mila illa man angin jalma safiha anu bodoh ieu jalma nafsahu kana diri naman jahila tegasna bodoh ieu jalma annaha kana yen sanyana nafsun makhlukatun eta didamal lillahi kagungan Allah yajib wajib alaiha kana nafsun naon ibadatu ibadah ka Allah awis takhafan tawangin tengkeun si jalma kana nafs biha kana nafsun wamtahana jeung ngahina ieu man kana nafsun wala qadis taufaina jeung teman-teman bukti geus nyelir kaula kana Ibrahim ihtarona tegasna milih kaula nu agung kana Nabi Ibrahim di dunya birisalati kalawan karasulan wal khullati jeung kalawan khalil Allah wa innahu jeung sanyana Ibrahim fil akhirati di akhirat innahu jeung sanyana Ibrahim fil akhirati di akhirat la minas solihin bukati ti golongan jalma-jalma anu soleh kabeh allazina tegasna pirang-pirang jalma allazina tegasna pirang-pirang jalma lahum anu eta tetep ka eta jalma-jalma ad-darajatu ari darajat al-ula anu luhur wazkur jeung kudu ingat anjeun Muhammad izqala tatkala ngucap ka Nabi Ibrahim izqala tatkala ngucap lahu ka Nabi Ibrahim saha rabbu pangeranna Ibrahim aslim kudu pasrah anjeun ing qada tegasna pasrah anjeun lillahi ka Allah wa akhlis jeung kudu ngabersihkeun anjeun lahu karena Allah
dinaka kana agama anjeun. Qala ngadawu Ibrahim aslamtu pasrah abadi li rabbil alamin ka pangeran sakabeh alam. Wa wasa jeung geus ngawasiatan wa fi qiraatin jeung eta tetep dina hiji qiraat auso ari lapad auso biha kalawan agama bil millati kalawan agama saha Ibrahimu Nabi Ibrahim bani ka pirang-pirang putrana Ibrahim wa Yaqub jeung Nabi Yaqub bani kapala putrana Nabi Yaqub qala ngadawu Ibrahim ya baniya hei pirang-pirang anak ya baniya hei anaking innallaha sanyana Allah istofa eta geus milih Allah lakum pikeun aranjeun kabeh adina kana agama dinal islami tegasna agama Islam pala tamutunna mangka ulah maut aranjeun kabeh pala tamutunna mangka ulah maut temenan aranjeun kabeh illa angin wa antum bari ari aranjeun kabeh muslimuna eta anu Islam kabeh. Nah nyegah Allah nah ngalarang Allah angtarakil islami tina ninggalkeun agama Islam wa amara jeung marentah Allah bisa bati kalawan tumetep alaihi kana agama Islam ila musadafatil mautin nepi ka meneran maut. Walamma jeung dina mangsana qala ngucap sal yahudu Yahudi lin nabi ka nabi sallallahu alaihi salam alasatanahan teu ta'lamu nyaho anjeun Muhammad anna Yaquba kana yen sanyanya nabi Yaqub yauma mata dina poinan maut auso etan geus wasiat bani ka pala putrana Yaqub bil yahudiyati kalawan agama Yahudi najala mangka tumurun. Naon am kuntum suhada in hadara Yaqubal maut ayat am kuntum suhada in hadara Yaqubal maut. Sadaqallahul azim wa alam bisawab.